ditapakuran kunyana awak kunaon siaresep bae dunia ja dunia mahina cek Gusti Allah, cek Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya manfaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya manfaat jeung aya mulia aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikin ka kafir ta dunia, moal dibikin ka kafir ku ayana hina dunia dibikin ka kafir hina entak dibikin ka nu hina deui kulantaran mukmin mah mulia teu dibere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa kuno mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge bener oge ya. Jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook jasa urang mulia neangan nu hina bae datang ka gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina datang ke gelut nu hina datang ke orang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta di kitu-kitu we ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres budak-budak nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge budak-budak nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok